ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai kabelah dituna maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaha aing bae sia mah 33 aku lagi pernah nanyakeun ka abah kenapa itu maca eta seperti jadi kieu cekedakan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 atuh aing henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah si mau di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelah itu mah 5 bae lah kiai 10 urang cenah ta'adub goreng ada batu kiai na 10 orang na 10 mah nurutan sidina Ali burunganna teh tetep di imam eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur cek aki-aki umur 80 maling mah mal zakira ieu geus berkat aing zakira siapa loon ibadah tuh gaji masih dipanjangkan umur incu pahde cekin aing mah masih kene aya kene bae beak anak beak incu beak aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugane dipanjangkan umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jeleba deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum kabelah ditu lama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas laqad ja'akum rasulun nah lamun masih kene kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat masih kene panjang umur nah lamun urang laqad ja'akum sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula teh abah Haji Damyati babah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat kula bin ke Haji Damyati bin Ki Romli bin Khairun nya nama teh lamun aya jelema non gitu ngaranna Muria cai sangarana ulah ditinggalkan ya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan tah eta kieu eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deh cekeun teh insyaallah cager ini mungkin bener eta abah Haji Khairun laqad ja'akum kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti kitu bela boleh tinggalkan panjang umur tapi osok beneran bener kieu cenah jelema bisa kene sih ya ngobrol mah tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we
sudah ditaringgal bener sampai kaduana oh entah kaya nu jiran lah ulah minta cai ka kiai ceuk asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah ceuk teh ieu mah lamun jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tah enggak lakon jago menurut teres ya maya usiana engap ulah sok-sokan lanan wiridkeun ku sorangan we lanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan oh nu menta nu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat lah koja akum ya ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener anu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU da koja akumna lancar keneh panjang umur insyaallah nu paehan nu ngocai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda qala man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik tas subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah, ilmu ya, lain nalagaan ya, ilmu ya. Kanyawan saya nyandung kan? Jeung di maksudnya bahasa teh nya dihasilkan maksudnya bagus menurut Allah. Hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban wahara. Eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong, dek bener atau dek teu bener, pokoknya boga maksud maca eta geus hasil teh pokoknya. Ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki Zaini ka Abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki Zaini ka Abah doyong ya Abah sok diwiridkeun beta ku Abah doyong Abah agrat eta wasiat ka Abah dibaca bae terus ku Abah bener rasakeun teu kudu dicaritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal muridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala 3 balik tas salat Masya Allah
aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula mun leuwih oh masalah cak Abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus cak Abah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut dari ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut tak nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nganyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti jembur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bakat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapeting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallahu hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallahu lima ahamani hasbiyallahu liman bagu alayya hasbiyallahu liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid genet ieu cenah kieu atuh kunaon teh difotokopi ke cerita heula ieu mah nah ke kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna Surat Yunus wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina
أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله